ngantarkeun ngaji sakedeung deui. Lah atuh neng capek teh. Sugana emang atuh urang kajodokeun. Ini sing warara sariat teh diajar garawe teh. Batan lain urang deuweung teu da maneh mah pagawean teh ke. Aya wae cin, OR dihakan sia mah. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Cin, ari maneh daek mah masakan oer ku maneh we. Ceuing hayang pisan osiang OR ceuing nyaho ngeunah henteuna ceuing hayang ngasa. Atuh maneh mah aya wae cin, OR dihakan sia mah. Awas ku aing jangan ngasaan sia. Tapi sambarana mah heueuh seungit cin euy. Tapi nyaong ge rasana kumaha. Wah, sia mah ngalpak kededeuyeun we ngasaan masakan urang mah. Cing aing teh ngasaan pasakan maneh cin. Pasak naon atuh eta teh para heula di dadahar. Anjir, kadenge eta we si Sadol ngomonganana. Awas we dut sia mun hayang ku aing dibabuk sia. Taek milu sarakah hirup urang mah. Cin keur ngasakan naon, Cin? Mah beja-beja urang mah si menta. Peda meni seungit euy, neneng jadi lapar deui. Marukanan teu aheng, neng mah hakanan si Mocin yo. Ka Dewi weureu. Si kowe macan ngahakan ke neneng geus weureu. Goblok sia mah ka aing teh kitu. Kade neneng agehan yang pisan. Heug eta teh naon nu diasakan teh? Oer neng jantung cau. Paingan jarantungeun atuh da nu kitu diasakan. Rasakeun neneng lamun menta ya. Ah ngasaan we saeutik mah. Wih asak can. Geus ya neng. Neng hayang ah ngasaan. Oh iya lah da loba neng, da mau dayak sakieu ge loba yo. Adut. Tingali heula ke bonjong anu di tonggo. Nama Anu di tonggo anu loba bawangan. heuh atuh ayeuna arek numpang barang kene jeung barudak. Ah neng milu ah. Ulah geus murid rek kaluwang bisa nu ngagrom keteh. Lah ai waktuna hayang milu jeung sionan. Enggeus neng mah, da geus burit. Sarua jeung emak mah. Barudak kieu nu puguhna erek naon ka aing ngajak bulat-burit kieu ka leuweung. Pan hitung-hitung nganter si Sadut mang. Dan nampo kebon bawang ku indungna. Ari kitu mah atuh ngeunaan si Sadut bebe aing nulung sena ieu aduh. Pan amang ge sabare nepo sawah atuh ka dieu sakalian. Heuh atuh mang teu mubah leng ka ieu ka dieu oge. Maneh nu kawas nu ka Karamang ka dieu teh. Anjir saria kalau ngarentog aing euy. Tapi da aing ge datang sakalian nempo sawah lah geus sababaraha poe teu di tempo sawahna euy.
Paneta ay api gawe na mang oge ato. Bantuan bisa kaburitan. Pane adut, mata kurang kade oge ngabantuan maneh. Adut, ku aing dibantuan nepi ka anggeus tapi aing ke minta kopi di imah. Sakitu-kitu wae ge maneh minta buruh ci ayeuna. Pan aing ngopi mah aing ge hayang atuh Dut. Duh, dah aing sababaraha poe teh ka dieu da aing geus bala deui dengan sawah pigawean. Aduh. Iya mah ngajemlung deui we pigawean teh euy. Balala kieu euy, ieu mah ditah barudak deui wae pigawean barudak ieu mah euy, aya. Coba ieu galengan rusak ieu na kunaon nya ieu galengan kita kieu na euy. Ampun. Ari lila teh dilongok teh kieu ieu pakaya teh. Duh, iya tangkal kadu anu nasi sadut anyar ngala ieu tigana ieu. Coba ieu cai paraona potong gitu ieu nu benerkeun ieu nu nisi sadutnya. Engke bari digawe sakalian yang barudak mangpang benerkeun karunya euy ieu mah tigana teu nepi ka balongna ieu. Ieu ngomong-ngomong sawah aing paburisat ieu ayeuna kunaon nya ieu sawah. Naik naon kayak sia nyamperkeun urang ka dieu. Naik nempo belah dia emang bisi balap pisan si sadut ya. Gir kanu pimitohaeun mah sia mun semangetsan euy. Sugana emang atuh urang kajodokeun. Tapi dah mudah-mudahan we ku aing didoakeun sia sing ngajodo. Wi. Wi maneh membantu orang mah menang jeung keur para pelaut wae mah. Ngeunaheun maneh atuh kehead. Kitu mah. Ulah sok makruh wi pan kieu ge pirancikeun maneh eta teh. Ayo loba-loba teuing panitah mah ka aral ka urang ge lah cin. Sakitu wae ge mun teu wi. Pokona matahan we si neneng sadut kumaha. Lain kadua ngadukung sia mah cin ka nyilakakeun ka urang teh. Nurandut mang aja adut lah, mang balik burit euy. Tuh geus ka dieu tuh tempocin. Tapi heueuh euy wi, aya ka dieu tuh. Mang, gawat mang balik. Geus arang geus euy marane. Geus mang urang mah mang, ayo mang balik. Sinarian marane tarere barang gawe euy. Wah, gawean lagi mah ngan carulak colek. Sia mau santaring mana kayak dibantuan teh ku dibantuanana. Mageus siap ang baralik. Ieu lagi ka kepegat euy. Aduh.
alah batan lain urang leuweung teu da maneh mah pagawean teh kehed. Cek aing ge sing warara saria teh diajar garawe teh. Waras can wi. Heuyak ong geus beres ya ong bari-balik lah. Yuk. Ayo tuh. Dut, pokoknya mah aing teh hayang nyaho, hayang kopi kayak mah mana teh Dut. Ah, Heeh, ieu urang dipangrinyekeun kopi mah loba. Aya balaga maneh sadut. Pancena maneh hayang ngopi. Dut da amal ge sarua hayang we ngopi magan teu ngomong we teu pok unggul Dut. Nya, cek aing ge cin, kabeh oge harayang kopi mah tah. Oh, hiap-hiap kalah marabekeun kopi di jalan hiap balik. Mak, barudak hayang ngopi ya. Tadi geus ngabantuan hayang minta buruh cenah. Heug atuh, uang naheula caina. Anggeus mah barala abdi teh di babadan we sakalian ngasentro. Ah, engke antarkeun ngaji sakedeng deui. Lah atuh neng capek teh biasana ge sorangan teh geus di kebon. Ah, amat di kebon ge palingnya ulin yang geus gawe. Oke mah maneh neneng ka kebon jig tingali. Tadi gahang milu geuning teh diajak. Ya lah aya nama pangninyokeun kopi. Heeh, heug.